Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, petang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Teu karaos adik-adik sadayana? Ayeuna tos edisi 3 deui. Piduana ti sadayana supados ni radio official Trasmayeng tur tiasa nyarengan hidup sadayana. Kukituna tong hilap tonton teras di radio official teras di share, di like, oge di subscribe. Di edisi 3 ieu dongeng anu bade dipedar teh nonton barongsai. Yasana pangarang anu tos teu birek deui. Ieu teh karya opat anjeunna nu tayang di radio official. Cobi sahanya? Leres pisan Roy Rukmana, pangarang produktif nu kacida merhatoskeunana kana kamajengan sastra Sunda. Anu hoyong terang biodata narasi Roy Rukmana tiasa nongton tayangan di radio official edisi 1 judulna Ngalatutut, edisi 11 judulna Kocak Cia, teras edisi 22 judulna Kuda Renggong. Lian ti produktif nyerat, Roy Rukmana oge aktif di sababaraha grup Sunda di antawisna aktif di Piksi Mini Basa Sunda, di grup NSNBS Ngamumule Basa Sunda, teras aktif oge di Pustaka Sunda. Carios barongsai kantos dimuat di majalah Mangle nomor 2780 edisi 16 dugi ka 22 Juli 2020. Nyarioskeun Amel anu ngajak nonton barongsai ka Lilis. Kawitna Lilis ngaraos isin diajak ameng ku Amel, tapi antukna mah kesaeun nonton barongsai. Cik kinten-kintena kumahanya pengalaman Lilis nonton barongsai sareng Amel? Ke, sate acan neraskeun kana dongeng, teteh bade medal heula ngeunaan kasenian barongsai. Barongsai mangrupikeun kasenian anu asalna ti Tiongkok, digelar tiap ngayakeun Imlek. Adik-adik, barongsai teh aya 2 tipe. Hiji, posan. Lambeuna melengkung ka luhur, mastakana ageng, teras tandukna seukeut. Posuan teh katawisna galak. Nu kadua, hoksan. Lambeuna sapertos meri, teras buluan, congot tandukna buleud semu bunder, sarta awakna pendek sareng langkung hampang dibanding posan. Hoksan katawisna kalem. Ari hartosna kelir nu aya dina barongsai diantawisna. Hiji, bodas ngalambangkeun kasucian. 2. Koneng ngalambangkeun kajayaan sareng katulusan hate. 3. Emas kagumbiraan. 4. Hejo ngalambangkeun duduluran. 5. Beureum ngalambangkeun kawani. 6. Hideung ngalambangkeun kagesitan. Imlek ditutup ku acara cap gomeh nu dilaksanakeun 15 dinten saatos Imlek dilaksanakeun. Eta pedaran ngeunaan barongsai adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Nongton barongsai karya Roy Rukmana. Enjing bade ka mana, Lis? Taros Amel rerencangan sabangku basa wangsul sakola. Ari nami asli nama Meilani, mung sok di Amel-Amel. Duka atuhnya paling ge aya we di rorompok. Oh, urang jalan-jalan yuk. Kaleresan besok teh kan libur. Mohon, tapi amang ka mana, Mel? Urang ka mall nu di Puseur Dayeuh yuk, ajakna. Ah, isin bade naon kitu? Ulah isin-isin. Urang ningal atraksi barongsai, rame gerak. Hayu, please atulah.
Keukeuh ngajakan Ameng. Barongsai, kasenian naon eta teh? Abdi penasaran. Barongsai teh barong anu mangrupi singa. Dimainkeunna ku 2 jalmi. Anu hiji dipayun minangka hulu, anu hiji deui dipengker sabagai buntutna. Amel ngajelaskeun. Kutan, ti negeri mana asalna tah? Kasenian nu asalna ti negeri Cina, tapi tos nerekab ka mancanagara, kalebet ka Indonesia. Sapertos sisingan ti Subang teu Mel? Henteu atuh benten, matakna, hayu urang nongton. Keun, aku engke nyarios ka Mamah Lilis. Nya, Daria pisan. Muhun, mangga, telangkung, lis mah ngiringan wae. Enjingna, kinten-kinten tabu 9:30, Amel disarengan papa mamahna nyamper nganggo mobil sedan. Sabada amitan kapun biang, biur sedan teh maju muru puseur dayeuh. Teu hilap ngeusi heula bensin ka SPBU. Leo ka minimarket ngagaleun heula snack sareng soft drink. Kanggo cemileun saurna. Sadayana dibayar ku Mamah Amel. Sajajalan abdi sareng Amel teu liren ngobrol. Kalan-kalan diengklokan ku papahna. Naon wae anu katinggal tina kaca mobil dicarioskeun. Teu kantos lami dugi kanu dituju. Hiji mall anu agreng tur tohaga. Sedan diparkirkeun di basement. Teras ngabring ka lobi ngangge lift. Mata kookeun di palataran anu dipasieup ku ornamen-ornamen warna beureum tos ngagimbung. Seuseurna barudak. Katawisna mah sakola SD sapantaran abdi sareng Amel. Ting laliud baringah naker. Mohon perhatian kepada seluruh pengunjung, sebentar lagi pertunjukan barongsai tapak suci akan segera dimulai. Semua harap tenang. Kakuping pengumuman tina speaker. Nongtonna urang palih dituju. Meh katinggal. Saur Papa Amel. Bring ka tempat anu dituduhkeun. Rada paseret-seret sareng nu sanes. Dahoyong ninggal pangpayuna. Pasesedek sakuriling bungking. Dugi ka wates anu dijaga ku security. Di tengah-tengah aya tihang-tihang besi. Tinu pendek dugi kanu satangtungan jalmi. Tiap tungtung tihang aya dadampar buleud ipis kanggo panincakan barongsai sigana mah. Breng, dung dung breng. Breng, dung dung breng. Sora tambur, simbal sareng kenong ditabeuh. Bade ngawitan Lis, saur Amel nompok kana cepil. Muhun, asik. Teu karaos abdi emprak. Nuju kitu, barongsai warna hejo kaluar tina sela-sela kerumunan penonton. Sukuna lalengkah lalaunan, huluna gerak gagah pisan. Panonna kucap kicep, daun cepilna turun naek. Kalan-kalan sungutna calawak, ruga gerigi ngagulitik. Malah dugi katiasa nangtung sagala. Dina hiji kasempetan, barongsai katinggal ngawahan. Serebet, jeleng, celek, ngajleng, teras anjecleuk dina tihang. Posisi awakna nangtung, suku payuna cacakar, huluna culak cileuk. Ger anu nongton surak, sawareh aya nu suit-suitan. Jeleng ka ditu, jeleng ka dieu, barongsai lincah naker dina luhur tihang. Antraksina amazing pisan. Rengse ti luhur, jeleng, turun, teras nguliring, buntutna ucar acir, sumutna calawak. Pada ngasongan amplop kelir beureum, angpau saur Amel mah. Saking kurame, teu karaos antraksi barongsai teh lekasan. Wangsul ti mall, mengkol heula ka rumah makan Ampera, teras taruang. Waktos abdi lungsur tina sedan, Mamah Amel masihan angpau. Kanggo jajan, saurna. Alhamdulillah. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana.
Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.